Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Ardiani Rifat di kelas 10 IPS 2. Di dieu abdi bari ngawawancara pun Bapak ngeunaan COVID-19. Mangga tepangkeun nami Bapak. Nami abdi Haryanto, sepuh ti Ardiani Rifat Dwi Putri. Anu kahiji, naon anu dimaksud COVID-19 teh? COVID-19 nyata salah sahiji panyakit anu disebabkan ku virus anu menyerang pernapasan manusia. Anu kadua, saha wae anu tiasa katerjang virus COVID-19 ieu teh? Saha wae tiasa katarajang ku panyakit ieu. Langkung-langkung anu teu ngalaksanakeun protokol kesehatan. Anu katilu, naon wae dampak kapadamunan Bapak ti COVID-19 ieu teh? Dampak anu karaos nyaeta dikiranganana jam damel di perusahaan sareng pelaksanaan protokol kesehatan anu ketat. Nah, virus COVID-19 ieu teh disebutna virus nu bahaya. Kumargi virus ieu memang mengakibatkan kematian kanggo manusia anu katarajangna. Kumaha cara nyegah COVID-19 ieu teh? Kanggo menyegah COVID ieu urang kedah sami-sami ngalaksanakeun protokol kesehatan anu ketat sareng melaksanakeun olahraga anu teratur. Kumaha sikap Bapak kana pembelajaran jarak jauh? Pembelajaran jarak jauh ti kondisi ayeuna ti kondisi pandemi ieu teu sawios dilaksanakeun kumargi kanggo sami-sami ngajaga kesehatan ti anak didik oge ti para guru di sekolah sareng keluargana masing-masing. Sakieu wae wawancara ti abdi sareng pun Bapak. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.